Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, mohon maaf, kemarin Bapak gagal mengupload video ke YouTube. Ada bermasalah, masalahnya teknis. Jadi sekali lagi mohon maaf, tapi ini merupakan usaha dicoba direkam ulang lagi karena malam itu berkaitan dengan konversi suaranya. Untuk materi kita kali ini, kita akan berbicara tentang dongeng. Dalam SMAT atau semester atau sumatif akhir tahun ini, kita akan berbicara atau akan bahasan yang akan ditekankan adalah yang pertama dongeng. Dongeng di fotokopi Bapak dibagikan ya. Jadi bagian dari usaha untuk membantu kalian mempermudah. Fotokopinya sudah dibagi ya, nah sudah diumumkan di grup. Nah dongeng nu eusina langsung ya orang jelaskan dongeng nu eusina nyaritakeun kehidupan jalma yang menceritakan tentang kehidupan manusia berikut sejarahna tah eta disebutna babad nya, babad nu kitu teh. Jadi lamun aya pertanyaan naon disebut babad atawa dongeng nu nyaritakeun manusia jeung sejarahna A, B, C, D, jawabnya babad ya gitu. Terus nomor kedua, aya deui sasakala ngaja ieu poin-poinna nya, poin-poinna unggul supaya aranjeun teu ngarasa hese. Ya, nomor kahiji nomor kedua asal usul ieu mah dongeng nyaritakeun asal usul, asal mula suatu tempat atau suatu lokasi dinamakan dengan misalkan Bagendit ya, situ Bagendit itu ada asal mulanya, ada sejarahnya. Bukan sejarah ya, bukan ada dongeng, ada ceritanya. Ini disebutnya sasakala. Contoh naon sasakala? Kada ieu salah. Nah nunggul hiji situ Bagendit, Rangga Wulung, eta sasakala nya, sasakala lembur buni hayu, eta sasakala. Kada lamun aya pertanyaan dihandap ieu ngarupikeun dongeng sasakala tah kade misalkan lamun aya iwal kecuali kade ulah berarti lamun iwal mah nya. Salajengna aya deui dongeng anu disebut parabel nya, parabel ieu mah kahirupan sehari-hari nya, kahirupan sapopoe, kahirupan sakabayan eta mah parabel asupna nya. Sekabayan moro unca, sekabayan jeung tukang cukur ya di semester awal parantos dibahas. Jadi ieu teh soal-soal semester awal anu bijil deui dina semester akhir lantaran akumulasi sadayana. Dina sekabayan moro uncal Bapak terus diceritakeun yen sekabayan waktu harita ari batur mah membawa pakarang, membawa senjata untuk berburu. Ya, membawa golok, membawa tombak untuk berburu atau membawa bedil ya. Tapi si kabayan mah unik, dia tidak membawa senjata, dia hanya membawa pisau raut. Di pisau raut, tapi pisau yang kecil yang bentuknya melengkung. Tidak seperti karambit. Kalau karambit itu senjata. Ini mah pisau kecil yang digunakan untuk menghaluskan pembuluh, menghaluskan bambu. Supaya bisa digunakan untuk jadi joran, jadi jejer. Tata disebutna eta disebut ku naon? Disebut ku tadi pisau raut sikabayan mah. Jadi out of the box sikabayan mah cara mikirna teh. Halusnya sikabayan gitu. Geus we eta pokona mah. Mau nyalahan tah, mau naon, mau pisau raut. Terus dongeng, ieu Bapak luncatkeun karena materi aki-aki hade budi, kakek-kakek yang baik hati. Nah, dongeng dia teh teralkisah diceritakan bahwa si kakek itu menuju ke hutan. Kaleuweung si aki teh. Kaleuweung bari mau kadut teh karung ya, mau karung butut anu eusina teh anu tujuanna pikeun ngalakupa. Aya kupa teh hiji buah kos jambu, semacam jambu-jambuan ya. Teh aya kupa browsing we tingali atawa anggota suku jambu-jambuan atau Mirtase, nah Mirtase ima istilah biologi, nah istilah IPA nah kos gitu.
Tah pas di leuweung tah latarna di leuweung ya, awas latarna di leuweung manggihan si aki teh si leuweung keur kahuru cek orang kahuruan keur nanti ke kabeulem kaduruk kurung manggihan orai nu katindihan si orai itu kan di katindihan ku kayu atau ku naonnya ku tatangkalan rubuh lantaran tulung aki tulung barang geus ditulungan si orai ngalah asih dipulang sengit malah air susu dibalas dengan air tuba malah mau memakan si kakek ini. Nah si kakek aki ya disebut nanti protagonis. Si orang mah antagonis musuh berarti ada tadi teh istilah orai kuda hiji dongeng artinya dongeng mungkin itu orai huka sirahna kuda kos kuda gitu atau duka orai kecil gede na nya disebut orai kuda teh cenah ternyata nek dihakan tapi solusi nama engke sakadang pucang atau apa kancil ada kancil yang jadi hakim yang akan yang akan menolong si kakek. Baca saja di buku pendamping ada. Nah latar tempat awas digaris hideungan ya supaya ditebalkan ya di kandelan ya hurufna supaya anjeun fokus kadinya. Nah aya disebut unsur intrinsik dongeng, intrinsik dongeng. Teh unsur nu aya di jero dongeng na anu teu bisa leupas tina dongeng na. Nah nungkul temana. Nya temana ngeunaan tadi lamun aki-aki hade budi mah ngeunaan kehadean, nya kehadean hiji aki-aki kebaikan. Terus palakuna aki-aki lamun tadi mah latarna bisa latar tempat bisa latar waktu nya dina tahun baraha eta teh latar atanapi setting aya di alur teh aya maju aya mundur aya nu campuran eta disebutna alur. Tah aya struktur teks carita tapi ku bapa sigana dina soal mah bakal fokusnya karena disebut klimaks. Jadi klimaks teh artina pacampuhna atanapi bijilna pasoalan mimiti aya lamun tadi mah aki-aki keur waktu rek dihakan ku orai eta aya konfliknya aya klimaks puncakna aki-aki waktu rek dihakan ku sakadang orai eta klimaks puncak persoalan. Kalau konflik mulai persoalan dikenalkan si tokoh utama atau protagonis bergelut ya dengan masalah ini disebutnya dengan konflik. Kalau puncak masalahnya disebutnya klimaks. Jadi kalau kita bikin kurva ini kurvanya begini nah itu. Terus eta gampang lahnya babari materi etika. Nah materi etika kesopanan sebenarnya itu lebet karena bahasan teks deskripsi. Jadi etika atau kesopanan nya nyaritakeun lamun urin rek ka imah babaturan naon heula naon rek urin ka babaturan teh ieu heula urang teh ngajangjian heula ulah poho supaya babaturan teu reuaseun rek janjian rek di sakola cenah misalkan teu ieu teu janji di sakola nya nga-WA tuh aya mah jaman WA nya. Terus uluk salam assalamualaikum eta halusna kos kitu. Lamun dititah dahar ulah nyuk sorangan nya urulan teu butura ulah eta teh sopan nya tahan we kumaha carana kitu nya supaya si gas ieu teh kaluar aya teu dapat ngaluarkeun gas nu aya dina beuteung meureun nya. Tapi lain ti tukang lain teu meurana. Terus eta tata krama deskripsi awas dina deskripsi bakal bijil ya nunggul nah halaman 50 dina buku paket anu warna biru ayat 3 awas ayat 3 nya nomor hiji identifikasi nomor kedua deskripsi ngajelaskeun identifikasi artinya ngenalkeun hiji objek atau ngenalkeun hiji urusan atau persoalan eta disebutna identifikasi heula nya. Terus nomor kedua identitas ngaran saha urang mana tah identifikasi teh ngaranna identifikasi mainna urang mana kabeukina naon identifikasi adu sebut tes deskripsi mah berarti mulai meretelan mulai ngajelaskeun pasoalan saeutik dijelaskeun sakola teh misalkannya urang teh lain sakola urang supaya gampang mah
madu teh nya, madu teh kacida pisan loba manfaatna. Naon ku zat memang aya gula di madu teh, tapi gulana beda lain sanes gula bodas. Gula bodas, gulana gula sae anu pikeun anu cocok pikeun anu diabetes. Contoh deskripsi dijelaskeun si ingredientsnya, si bumbu, si jero teh. Aya deui disebut kesimpulan teh bagian teks deskripsi. Ya gancang ya. Hese nguploadna lila teuing internetna. Materi sajak, awas perhatikan, lamun dina sajak ya. Sajak mah jelasnya orang pantos terang, hiji karangan pikeun ngebrehkeun pengalaman batin, pengalaman nyajakna, ieu teh sajak disebutna. Aya ucapanna, aya lagu na kalimahna, anta intonasina nya, aya ekspresina kumaha si panyajak atau anu yang seseorang yang berpuisi bagaimana mengekspresikan perasaannya, bagaimana mengekspresikan perasaan yang tertuang yang ia serap dari teks yang ia baca dari sajaknya. Itu sajak. Jeung gestur ge lamun kamari mah dina FTBI nya keur waktu saha nu meunang teh di Jawa Barat kuat lantar remehna naon aduh eta luar biasanya eta sanajan memang kumaha juri oge lamun tina juri teater mah meureun leuwih kana gestur teh kacida pisan diutamakeun. Terus eta kudu paha tah mantak ku bapak disingkat uleg. Uleg teh u na teh ucapan, l na intonasi, ekspresi jeung gestur. Tatingan ieu tadi dia aya kabeh ya sadayana aya di dia lah geus moal salah. Moal salah moal sok. Nah, aya deui unsur batin, intrinsik batin, pikiran, rasa, gaya, maksud. Eta ge sarua. Aya dina sajak teh aya dua, aya unsur intrinsik anu memang include di jerona aya unsurna nu geus ngahiji gitu intrinsik teh. Teu bisa dilepaskeun. Aya unsur ekstrinsik. Nya, kos duit, maksud intrinsik kieu, jelaskeun apa ya? Duit kertas 100.000. Jelema resep teu? Resep tapi jelema resepkeun. Nah, tapi lamun dihitung harga kertasna eta murah moal nepi ka biaya produksina moal nepi ka 100.000. Itu nilai kertasna kitu intinya. Eta lain ya bisa dipon ieu apa ge. Intrinsik menilai anu tersimpan di dalamnya ya. Nilai ekstrinsik nilai luarnya ya, nilai. Betul-betul kayak situ ya. Tadi kos duit kertas benar kasih itu contohnya. Dan kertas nama paling banyak duit sih palingnya gitunya. Tapi nilainya kan 100.000 diakui dicap ku pemerintah. Kayak koreksi banyak bisa salah. Contoh duit kertas. Nah terus dina sajak laki nu balik jurit karangan Rahmat M. Saskarana ngajelaskeun rasa sedih. Sedih kingkin merasa sangat berduka karena anu tadi budak anu nu balik juri teh balik perang Sunda. Tapi alhamdulillahnya masih bisa balik keneh ge kitu sedih honcewang aduh kumaha perang teh luar biasa mere efek psikologis anu kacida jerona. Nah, ngarasa untung sanajan kitu berarti ngarasa untung nah tara mainna bisa balik keneh. Sajak teh kaasup sastra sampeuran, artina sampeuran teh arti lain asli bahasa Sunda, tapi dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Itu sebabnya sajak datang setelah sabada saenggeus kemerdekaan. Sabada teh saenggeus. Jadi sabada teh geus kana bahasa Sunda, diasup kana bahasa Sunda. Sajak payajakna saungkul ieu kudu nyaho. Yusru Syamsi tahun 50 nya. Yusru Syamsi RAF Wahyu Bisana nya lamun aya soal ta eta jawabanna lamun pake iwal awas ulah eta berarti iwal mah pengecualian. Panyajak generasi tahun 50 tadi 50 ada 60 ya awas salah ya ketikan ya aya 60 mah Yusru Syana Rahmat M. Saskarana aya Rohaidi tingali dina halaman 82 buku pendamping. Gaya bahasa teh penting gaya bahasa teh maksudna supaya nalika urang nyarita atau nalika nulis bisa ngekspresikeun kaendahan nu kacida jerona. Anu memang mungkul bisa diungkapkan atau mungkul bisa diekspresikan, bisa diucapkan ku gaya bahasa, dituliskan ku gaya bahasa. Contohnya misalkan
aya eufemisme bapak abdi bade kapengker punten kapengker teh ka WC ngan diperhalus orang Sunda mah teresep nyebut WC teh misalkan make ekspresi parantos ngantunkeun ngantunkeun teh ninggalkeun tapi makna nu dikarepkeun malah ninggalkeun tapi nu dimaksudnya eta ngantunkeun maot maksudna tapi diperhalus isu eta disebutna eufemisme atawa ngarautan diraut nya rautan aya deui disebut personifikasi personifikasi mah ngumpamakeun nya benda nu mati benda barang ngumpamakeun barang kos manusia contohnya seperti naon bulan keur ngintip dina kaca jendela tuh ngintip bulan teh padahal nu sok ngintip mah lain bulan tapi manusia nah eta diharudum teh artinya dikerudung oleh selimut eta ya tadi disebutna personifikasi terakhir aksara Sunda ada sih sebenarnya tambahan aksara Sunda inget vokalna ke vokalna kayak bisa soal vokalna naon unggul tah eta bentukna bentuk curek kos kieu untuk kos B atau bentuk kos L atau bentuk kos ya dina huruf Arab eta naon nah A nah U E O eta vokal 7 aksara suara disebutna aksara Sunda mah terus ada aksara ngalegena mah aya 23 paling bapak ngabahas atau nekenkeun eta we ka we unggul hafalkeun kagak geus dua ka we unggul inget ka na da moal ka mana-mana moal ka mana eta nu salajengna imbuhan rarangken ayat 13 nya rarangken penyecek mah gunana nambahan ka misalkan ka luhuran we buleud teh ngaranna penyecek nambahan aya deui panyuku mah nambahan u nya u mah di misalnya kuku harapna kieu trek gitu nya aya panyuku di fotokopi aya lah nya di fotokopian aja di fotokopi teh supaya gampang ngapalkeun ke mana-mana eta disebutna panglayar lamun u mah panyuku panglayar mah nambahan mah curek di luhur curek di eta panglayar nah eta geus sakitu unggul lah nya kakar ka mah setuju nya curekan di luhurna tah panglayar karana nambahan terakhir nyata kalimah wawaran nyata kalimah nu isina mere nyaho batur ngeunaan hiji mere nyaho ngawawar aya deui iklan mah ngawanohkeun nawarkeun mere informasi barang atanapi jasa aya deui nyaram ulah ngahalang ngahulag nya ulah teu dicaram cok urang mah dilarang tah sakitu sapertama nya moal jauh ti dieu moal nya materina insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.